Dina upaya ngelestarikeun tradisi jeung budaya, Padepokan Batu Ampar Galunggung anu dipupuhuan ku Bapak Anton Carlian ngayakeun acara hajat buruan jeung ngumbah pakarang Galunggung. Nu tepatna sasih mulud dina raragame eling lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu acara ieu diawalan ku iring-iringan di masing-masing padepokan. Hajat buruan ieu merupakan kebiasaan masyarakat Kecamatan Sariwangi, khususnya Kampung Malaganti, anu sebagian masyarakat masih ngalaksanakeun. Sabab dina tradisi hajat buruan aya nilai-nilai penting anu kudu dilenyepan pikeun kahirupan. Acara dibuka hajat buruan diawalan ku ngaos ayat suci Al-Quran oge sholawatan anu dipercayakeun ka Padepokan Panglipur Dinding Ari Galunggung. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dina acara hajat buruan ieu tangtuna lain sakadar potram, sabab tradisi ieu mangrupakeun tatali kolot baheula pikeun nguatkeun tali silaturahmi, ngahijikeun rasa jeung sasama oge panolak bala. Nu geus nyangkeun nyangre dina ati masyarakat di wilayah Dinding Ari Galunggung. Amin.
tujuanna pake gawe kerta bener, pake gawe kerta rahayu. Rahayu, 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 rahayu. Anu kusim kuring di kahormat, juga seueur kasepuhan-kasepuhan. Ieu sanes hajat pribados, tapi hajat masyarakat wilayah dinding ari Galunggung. Mangga. Kuncen tamu nana oke orang yang kedua. Mangga. Sawiro saha we saha? Kuku mau menelaku si baik. Karena berwadah Syahaing mau mesti ngiji oke. Aing teh mau Mesti gawe oke. Aing teh mau Masih ngeletik oke. Aing mau Lain mau kejajaran. jalan tapi mau aja Mau merodaya. tiba aja La ilaha illallah. 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 Sakit tuh bah, tidak langkung. Bang Jemput. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki mengenal di tempat nyaman, sukses, ke aya gangguan corona COVID-19. Kemudian aki gitu, kameranya jaya tetap di Indonesia. Kamu sih aki orang sini. Siapa namanya? Ambu Wiwin, kepala sekolah Sariwanginya. Kepala sekolah Sariwangi sama dengan mendukung keadaannya aja keluar ya di Batam ya. Untuk melestarikan budaya Sunda. Budaya Sunda. Iya, karena kalau orang Sunda bisa melestarikan budayanya, tradisi yang punya jalan ini. Yuk, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sangat bersyukur sebagai masyarakat, para praktisi dan budaya, para seniman, kesundaan, kita semua bisa bersilaturahmi, intinya mendukung kerukunan ya Pak ya. Kita dengan acara ini kita bisa bertemu, mengikatkan tali silaturahmi yang kuat supaya Sunda ngaji. Kita sangat berharap semoga Sunda jaya buana. Hari ini hajat buruan atau nanti hajat lembur di lokasi Batu Makbara atau nanti mengampai suku Gunung Galunggung. Kebetulan yang main debus se-Indonesia Anja, dan dia punya anak angkat atau muridnya masih dari Pontianak, sekarang tinggal di Bogor, tetap sekarang masih belum sempurna, tetap mengikuti Anja kemanapun juga. Di dalam dari Bandung juga sama mengikuti ya Kang Diding, Aki juga, semoga sehat semuanya, dan Libur Dinding Ari Galunggung semoga jaya semuanya. Dari hajat ini menjadikan hajat kebahagiaan arti dari Panglipur Dinding Ari Galunggung. Semoga ketemu lagi dengan semuanya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan SSTV.